Apa ini si Dalin ya? Sambat kali ya? Dalin, Dalin, sadar Dalin. Ini kenapa lagi? Dalin, sadar Dalin. Sadar. Sadar. Samsudin, Kenapa kamu? aduh Samsudin, iya tadi dia. Saya udah dari tadi. Tadi cari-cari rumah kamu gak ketemu. Pas dari di sini, ada di sini yang rame-rame tadi. Ternyata kamu pingsan. Kenapa kamu pingsan? Iya, Sam, kuring teh, ningali bidadari. Ya. Lewat, tulis pisan Sam. Bidadari di mana? Nggak ada saya dari tadi sini. Banyak. Mana yang tenem Sam? Nggak ada, Lewat. nggak ada. Gelis. Kamu kesambet kali. Aku Sam nih. Ini mah gelis biasa teh. Benar gelis. Kamu kesambet lagi. Nih, tadi kenapa kamu pingsan di sini? Nah, itu dia Sam. Kuring teh. Sok So, kenapa? itu ada yang Seneng City. Tadi saya ke rumah Seneng City tuh. Ada kakaknya tuh. Nah, terus? Ya, kata kakaknya tuh si Siti ke Arab Saudi. Arab Saudi? Iya. Mesti jadi TKW. Eta bener pisan Sam. Terus yang tadi kamu bayangin siapa? Nah, itu aduh. Bidadari gelis gitu kayak tuh. Yang mawar itu. Aduh, dasar kamu ini playboy juga ya ditinggalin. Gitu Sam, atuh dah. Aduh. Ya udah, Kuring bener. Kamu ngabayang benernya Sam. kayaknya kamu kesambet Seneng kali. City bener. Udah jangan lama di sini. Saya udah capek nyari-nyari rumah kamu dari tadi nggak ketemu. Ya syukurnya ketemu di sini. Ya. Jadi saya kesini, ban saya gitu itu bocor bannya. Jadi saya naik ojek online di sini. Ya udah pulang ke rumah kamu aja. Sambil saya ada yang mau dibicarain. Ya atuh yuk. Tuh, coba. Kamu Ya, ketinggalan Bapak. tuh. Itu Sam. Benar, kamu pantas jadi RT. Iya, alhamdulillah. Tadi dengar-dengar saya kamu sekarang udah jadi RT kayaknya. Udah lama sih. Saya dipercaya oleh warganya. Kamu udah jadi RT kayaknya RT Dali mah. Kamu Iya. hebat banget. Ya, Alhamdulillah sekarang saya iya. dipercaya oleh warga jadi RT. Yang Wajahna ya bini gertalanur anu isuk. Mudah-mudahan ieu pare jadi sing manfaat sing kaala deui meh bisa masihan kanu jalmi tegadu ieu pakaya. Mudah-mudahan ieu sawah balong sing jadi manfaat lah ka dituna. Alhamdulillah ya wajahna keur isuk. Juragan deh. Seperti Juragan. Juragan. Mana geus ka imah acan? Juragan, hujan kieu mah teu ngeunah nginum es mah tuh. Naon mate dipukana es? Mana geus ka imah acan? Juragan, moal ngeunah atuh ngedahar es krim buat komo ieu aduh cuaca tingali atuh mendung. Mun tengah poe ka karang ngeunah. Astagfirullahaladzim, toy. Lain ngadahar es. Mana geus ka imah acan? Juragan atuh sok riweuh. Yeuh, kuota ge tadi dibejakeun. Ngadahar es krim teh kudu tengah poe mencrong. Ieu mah atuh keur hujan kieu mah moal ngeunah di bejaan teh. Lieur toy, ngomong jeung maneh mah. Juragan, itu juragan teh keur naon di dieu teh? Tuh, kuring teh keur ngontrol bini. Siga nama isukan wajeuhna anu ditanur. Aduh, juragan sok tara nyamung ih. Ulah ka nyalinur atuh berang keneh kieu ulah ka nyalinur. Lain nyalinur otoy. Urang teh keur ngontrol pabinihan keur isuk anu tanur. Juragan ye si ambu teh ngora keneh, juragan teh ngora keneh. Bakaya loba. Ulah ka nyalinur atuh juragan. Penting teh ngimpi naon bet nyalinur berang keneh. Dengkeun otoy. Kuring teh lain nyalinur, kuring teh ngontrol pabinihan keur isuk anu tanur. Lain nyalinur. Juragan ulah nyalinur urang kieu ye jurang kata ye ngora keneh mantap si ambu ngora keneh Oh al adim toy paehan urang toy
paehan ngopo jeung maneh mah mata gerak tinggi urang teh mata paeh. Aduh, si juragan mah aya-aya wae. Ulang ngising di tengah sawah juragan, aduh, ngeratkeun atuh tingali. Loba jelema kieu. Ngising di tengah sawah. Di imah ge aya meureun atuh juragan teh WC atuh. Astagfirullahaladzim, toy maneh teh nanya geus ka imah ngajawab ngatahar es. Nanya anu keur tanur, ngomong nyalinur. Nah, di maneh kacocokan naon eta toy? Ceuri teh. Astagfirullahaladzim. Juragan ngomong jeung mana? aduh, ya, yang diurut, kalau di dia diurut mah itu di imah juragan atuh anu lega teh ya. Geus kumaha maneh lah ayeuna mah lah. Engke ku otoy pangneangankeun itu kang urutna. Juk tempo ah ayeuna mah awe geulis ku maneh juk itu juk di imah. Tah, mun eta mah atoy setuju juragan. Aya kene euy si tamuna itu awe. Tuh nya maneh mah nya. Ari kana awewe geulis mah nya eta ceuring teh cocokan naon atuh. Juragan, sepedi ku atoy jadi bejakeun. Ulang ngising di tengah sawah era. Heuh juk geus lah kumaha maneh eta mah lah. Teang we awe geulis juk. Dah, juragan, maksudnya tuh apa ya arek mangkat ayeuna. Awas. Heuh juk teang kumaha maneh. Baru dah ngomong jeung maneh. Aduh, juragan asa teu nyambung kieu. Atoy ngomong kieu jawabna kitu. Sagala pisan menya hujan kieu kudu ngadahar es krim atoy gigi udah normal atuh. Nya hujan kieu kita ngadahar es heula ayeuna mah. Duh, si Otoy kurudat teuing. Nanyakeun pabinihan keur tanur kalakah ngomong nyalinur. Ngomong ka mana ngajawab ka mana. Dasar jalema teh budeg-budeg teuing kacocokan naon cenah ceulina eta jalema. Jigana lamun eueuh si Otoy di lemur ieu tentrem meureun lemur teh. Sehat meureun lemur teh. Nah ari ka awe geulis mah langsung nyambung teh kunaon ceulina cenah. Ngomong ka dieu mah. Pusing lah si Otoy mah lah. Lieur kasebeleun. Sok teu kapikirannya ka jelema beunghar anu pakaiana loba. Aduh, contohna we si juragan eta tah kakak nyalinur we kieu. Aneh si juragan buat nyalinur we kieu ieu mah. Padahal pamajikan ngoraken si ambu teh. Padahal jeung bohai teh si ambu teh geulis teh. Ujung ieu di si juragan teh kanawaran es we kieu. Teh atoy teh akit elut nyeri beuteung teh otoy teh. Bener juragan mah jaba aya nu aneh di si juragan teh. Ayeuna deur hayang modal di tengah sawah. Kumaha amun eta masyarakat nepokeun? Aduh, harga diri juragan di mana eta? Padahal si juragan teh imana? Aduh, luas teh berhektar-hektar. Kiraku teu begawean WC mah atuh juragan. Jeung aneh gitu euy. Nanya naik urut juragan tuh di sawah. Ieu mah lega-lega hayang diurut di sawah. Ih, pikiran aku kumaha si juragannya. Si emak itu lain euy. Si emak itu mah. Tapi si Ahmad ka mananya? Nyumput gitu. Si Ahmad ge. Wah, doraka si Ahmad ya. Teman tuan kasih emak ieu mah. Dikutuk sia ku si emak Ahmad sia mana teh. Tapi dikutuklah jika nama geus lain jadi batu deui si Ahmad lah pantesna teh. Jadi naon nya? Oh heueuh, anu lucu euy kuduna teh. Dikutuklah teh jadi muning janggotan anjing. Si Ahmad cocok menjadi muning janggotan ah. Sepegas si mana? Sugana mah wadahareun si emak.
Mak. Toy. Tos di mana? Badai ka mana? Mak. Atau yang berarti ngising calana, Mai. Ya, Mak. Si juragan tuh carekan. Maknya tuh ada ngising di tengah sawah. Harga di juragan di mana, Mak? Lamun ayeuna kapangin ku masyarakat. Era meureunna. Jimpir aku mah tuh ayeuna imas lega-lega. Teu boga WC gigi acana tuh. Toy. Mak mah lain nuduh otoy ngising calana. Mak mah nanya, otoy teh wih di mana? Badai ka mana? Ah, emak, temak si juragan ngomong teh nyambung. Sakit otoy ngising jalanan. Ari emak teh keur naon? Ai si Ahmad ka mana, Mak? Teman-tuan emak. Doraka eta si Ahmad mah. Ka emak teh gawe sorangan, karunya emak teh capek. Iya, Toy. Emak teh nuju ngalabonteng. Keur iangeun isu ka Bandung. Aya si Ahmad mah keur ngoret di kaler. Aduh, Mak mau soteng, Mak. Bener, Mak. Mau soteng kieu mah ngeunah. Teu si juragan, Mak. Juragan mah wayah kieu. Kalau kan nawaran es kira ka otoy itu, Mak. Teu bener. Mana Mak soteng minta otoy, Mak. Toy. Emak teh lain nawaran soteng. Emak teh keur ngalabonteng, keur iangeun ka Bandung. Aduh, Mak. Bener pisan, Mak. Soteng teh nunung teh, Mak. Atuh eta mah nikmat, Mak. Gurih, Mak euy. Mana, Mak? Otoy minta atuh lah saeutik, Mak. Otoy, emak teh lain ek nawaran soteng. Emak teh tah keur ngalabonteng, iangeun isu ka Bandung. Aduh, Mak. Bener pisan, Mak. Soteng teh nunung teh, Mak. Atuh eta mah nikmat, Mak. Gurih, Mak euy. Mana, Mak? Otoy minta atuh lah saeutik, Mak. Otoy, mana teh geuningan musingkeun emak. Otoy, ari ngobrol teh nyararamu, otoy. Mak. Nah, Mak mending bunga gitu, Mak. Wah, Otoy jadi curiga, Mak. Mang geus cair Bang Emoknya, Mak. Alas ya. Ngaliwat atuh, Mak, ke penting, Mak. Ya Otoy, hari mana emak kalah nyangka emak cair Bang Emok. Boroning emak teh mikir keur Bang Emok. Keur dahar oge emak teh hari rese. Otoy, tunungan CRT, bansos can turun-turun. Gabina teuing, Otoy. Wah, Mak, mantep, Mak. Mak mau caos ya. Nah, Mak jeung soteng, Mak. Kuat, Mak, tuh menak soteng, Mak. Geus kuat ye. Mana? Otoy, emak teh lain bawa soteng, emak teh keur ngalabonteng. Emak oge henteu mawa caos, emak teh keur nuan bansos di CRT can turun-turun. Otoy, maneh teh musingkeun geuningan. Mak, bener, Mak. Caos jeung soteng, Mak. Nikmat, Mak. Aduh, bener, Mak. Mak. Nah, Mak. Mak. Ampun, Mak. Si Otoy musingkeun pisan eta si Otoy. Keur panas kieu teh alaeun bonteng can anggeus. Aduh, dasar si Otoy. Budak teh katutupan naon eta teh ceulina. Amit-amit budak teh musingkeun pisan. Amit eta budak katutupan naon ceulina eta si Otoy. Mak. Astagfirullahaladzim. Aya naon deui maneh teh Otoy? Mana soteng teh, Mak? Mana? Eta geus kana soteng. Ampun, Mak. Oh, si Otoy, musingkeun pisan, dari maaf pisan dia. Obrolan teh nyarabung pisan.